Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang dawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda, singkahan ku manah anu awona, anggopi entengen ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi manggilnya para baraya di mana biayana utamina ke para baraya radio SMS anggaruhan hanca ieu carita Jawara di Gua Mau anu ari ayeuna bersih bandungan ku para baraya bagian anu ka-28 sakumaha nu kantos dipaluruh naskah ieu carita hanca penting kamari bagian anu ka-27 padaran manggil kebegatuan ki dina mangsa alam lurang khususna tepungna dua sobat nyatana Wirapati Katut Kalasurya anu kungsi patelak walatan salah paham karunya harita tepung di sisi wahangan. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung pos tengah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana namun ulah kagion-gionan kadihelat gana lapor panto lali kana kunci. Wilujeng. Gaguruhna suracai wahangan harita mapaisan kaayaan alam berang. Manuk-manuk recet di sarada milu mapaisan kaayaan alam. Breh di sisi wahangan aya dua tangtungan jalma teng kerting jaranteng. Horeng si mana horeng Wirapati tepung jeung baturna
cuculuk kala Surya teh. Malah harita Wirapati pok nanya ti anggangna. Ya. Kudu mane jieu kenaon ul. Cek Wirapati berselungeuk nyamperkeun hatena lugina. Teu bingung teuing tiga tadi. Ngan jalma we dewek teh. Hijutang tong ajaja ka urang Cibeni. Nu ngaku ngaran Wirasada. Tadi teh gelut jeung dewek. Terus dibalangkeun kana wahangan. Barang di lempang ku besok ku dewek. Kamurung ngoleang manten kahiri tebang geluk. Terus ngadalap. Tok muncul deui. Ari ayeuna bet manggil si Laing. Kumaha iteh? Leumitina. Salamet atuh si Laing. Kala Surya ge kenembongkeun rasa ceceud. Teu ieu ngarasa ambak ka Wirapati teh. Da ti kamari oge geus leungit amarahna. Surya, ampura dewek we. Kamari salah sangka ka si Laing. Kajurung ti gunapsu euy. Nu akhirna dewek cilaka gegea suruk sarea. Kiadoh teh. Wirapati bari cong ngajak sasalaman ka Kala Surya. Tu Kala Surya ditampangan bari jeung ngerengesi gaek diuk dina jukut. Wirapati nya kitu keneh. Channel Berkah Segara. Wah bide. Channel asli. Baru nyangan hiji mangkeluk jajaga. Ya. Nyangan hiji jajaga ngaku-ngaku ngaran Wirasada. Wirasada. Oh. Kumaha ciri-ciri sugan we dewek. Bisa nerangkeun ka si Laing. Cek Wirapati deui harita. Panasaran ras inget waktu gelut jeung manehna di guha teh atawa dina sedong deket curug. Bokna teh galing irungna mancung, kulitna semu hideung euy. Dina pipi katuhu aya kadang. Celana coklat, baju hideung beuteus salama sarta diikat batik berampang semplang. Tak kitu tanda-tanda nama. Ngan si Laing mah manggihan da mah tepung atuh. Cek Kala Surya nyanyawanan. Nerangkeun ngeunaan Wirasada sarta harpan kana tepung deui. Atuh meuni ngajenghok Wirapati teh sabab anu ngarebut nisutirah akur pisan jeung anu ditataan dieu ku Kala Surya. Wah, cilaka Sur. Hah? Cilaka lamun kitu mah. Manehna teh musuh gerot atuh. Nah maka dibarangkeun ka wahangan atuh. Ai siana teh inget ka dewek nu aya di wahangan. Wirapati nyalahkeun ka sobatna. Nu harita colohok bengong jigana bae can ngartieun. Ai si Laing, kumaha di maneh Wira? Nah, nyaho aya di wahangan. Tapi naon maksud jeung tujuanana omongan si Laing bieu? Apa maneh teh gerak ka wahangan sote Laing? Arek cicing dina cai. Naon maksud bieu teh? Sok jelaskeun Wirapati. Ai sia. Engegeun si Surya. Sia nya nama hiji teu teh ampir kapimilik ku dewek. Sabab basa maya luncat kana cai. Kasusul ku dewek. Benang. Terus ditewa ku dewek di babang ojai kasisi. Tapi tenaga dewek kabur leuseum. Akhirnya ngagurujang kana curug euy. Ngan teu ecila ka dewek teh da dewek oge boga akal. Terus dibawa ka jero sedong. Sedong lu aya jerogeun curug, cai curug. Ya didinya di akalan sangkan benang. Waduh. Kunaon? Anya ka euy gerakna lain lumayan tah awewe. Babadu, egelan, ngerowes, ngajejok. Ngan tadi hampir benang ku dewek. Sabab paneh jiga-jiga. Keuna ku tenung euy, nurut kana parentah dewek. Betul kaseri sia Surya. Sia hasilnya. Wira. Kehola. Dewek can beres kadungingkeun dieu. Dititah ngalaan gelung ngagugu. Cicing atuh. Dititah ngalaan kabaya tubaha. Terus. Di sina muka samping. Waduh oi. Tapi edas kekanyawan ujung. Boloda kana hulu aing. Aya anu ngadangor ku batu. Waduh, liur hulu aing mata utang gede. Halo. Jadi teu hasil acan. Tapi dewek boga gajian. Pikeun.
Nadah benturan batu. Barang direret at urang. Aya si Jajaka anu ciri-ciri na. Sarua yang disebutan dia kumane. Jika nama si Rosana tea date. Waluh, gitu na. Kalasurya bengong. Ternyangka bakal gitu jarina. Oh, gitu. Majang-hajaga. Nah, si Jajaka make dipicen kawahangan ku si lain. Jadi we ngaganggu ka dewek. Jeung golok na diru edan ta. Dewek dipikeun ka babalongkengan katenglengan. Teu inget di bumi alam. Adi lili-lili geus eueuh. Yakin kabur dibawa ku si Jajaka eta sujud burung. Hakaneun aing kalah digadag, goblok deh. Barang Kalasurya ngadengi keterangan kitu ti Wirapati. Kalasurya teu ngomong deui hateng mah ngagermet ka Wirosada. Ambek nyadak kana gamidek sabab musuhna geus eueuh. Komo ngadengi beja kitu ti Wirapati mah. Beuki panas we hate Kalasurya teh. Kana da Israel kana ngaulang. Teu percaya ka dewe ka Jawais. Lain teu percaya Wira. Tapi dewek teh handeul euy. Hanas teu dipodaran we sakalian tarita teh si coconguk Wirosada teh. Da geuning bet kitu kejadianana. Nakumaha mimitina jeung sia. Betebung jeung si kasabadan. Kieu dongengna teh euy. Barabat Kalasurya ngadongkeun lalakon ti mimiti manggihan Wirosada. Anu kuluntang-kelenteng sorangan di sisi wahangan. Tepikeun ka danget harita. Urusan gelut oge didongengkeun. Yen Wirosada memang unggul. Tah, gitu dongeng mah Wira. Wah, kira kalau begitu masih tegara. Orang teh jadi boga musuh nyatana pemuda-pemuda orang Cibeni. Kumaha lamun geus ieu. Dari si lain teu hayang malas ka musuh-musuh nu geus kurang ajar. Tang tu kudu ayakeun balitungan Wira. Tapi ulah ayeuna. Ya tuh, holat. Sina pohon, sangkan malih na balanga. Siapa namun aja di sarang mah. Tanggung ke siap-siap lah, pikeun ngalawan urang. Tak gitu oi Wira. Lah. Sampe mengaj orang ka Cibeni, rek di mana ngajero gitu. Wirapati bangun teu sabar. Oge ngarasa bingung kupi tempateun. Dapat silah juga, urang balik ke panyumbutan teh. Tuh kudu balik ka paguron Singajaya. Sabab? Urang teh geus dianggap murid durhaka. Sakalian we urang kabur misahkeun diri. Ngan kudu usaha sakuat tenaga. Maksudna? Maksudna mah pikeun namahan ilmu pangawaruh jeung pangabecus. Pikeun ngayonan si Singajaya. Bisi dina hiji mangsa neangan ka urang. Oh iya. Terus? Atuh saja batik itu dengekeun sia Wira. Ukur ge. Kudu tantatan oi. Pikeun gegempur urang Cibeni. Channel nu memang kuat oge tamang keluk. Asli dongeng. Tah kitu kumaha satuju si lain. Wirapati. Ya satuju wae dewek mah. Memang eueuh di jalan sigen iwan ti kitu nya tuh. Urang balik ke lawe ka panyumbutan. Ongko lapar dewek yeuh. Boga hakaneun teh wantoy. Kudu boga si botong yeuh. Ceuk Wirapati jeung nangtung barjeun sapan beteuna. Urang nawek cangeh gardah atawa ngalah manuk keur si beuteung wae mah. Atuh saja batik kitu dege ke Wira aya keneh baju keur salin. Ngarang si lain teu bebuligiran kitu juga Tarsan kamurusan. Ayo urang balik. Ai sia ngomong teh. Ayo balik. Bra atuh duanana lalempang. Maju kagiran mapai-mapai sisi wahangan. Lemah rungkun haur terus ngaraas wahangan. Sanggeus tepi ka belah ditu terus bilak mengkol ka belah kincasu panarungkun anu caneong. Breh atuh manggih lawang duha. Terus duanana arasu. Sanggeus aya di jero gugdeh dariuk merejeun pating harulang. Jika nu bingung ku pilampaheun. Nya sanggeus reureuh dina kacape duanana ngarintik caneh gar anu sok ngaralinun kawahangan. Tetela babari jeung barisaan pisan barang alana teh.
Sagedeng oge atuh geus meunang tilu hayang Cangehgar anu gede teh ya. Gancang baralik di kaguha eta Cangehgar dipiara sangkan bisa kadahar. Kitu jeung kitu wes. Salilana bari jeung nungguan waktu anu alus. Maksudna nungguan waktu alus pikeun ngemitian deui ngalalakon. Para wargi, urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Teka catur panjangna alam poe, minggu, nya urang kocakeun 2 bulan geus liwat weh ti harita. Para wargi, leut 2 bulan ti harita. Kala Surya jeung Wirapati pating pencengis barijil ti guha. Sanggeus saged meunang dandan, kawas-kawas rek indit-inditan jauh. Rek ninggalkeun eta guha, nu paranti nuntut. Sanggeus araya di luar, lawang guha ditutupan deui ku batu, sarta diburug-burugan ku regang-regang haur. Sanggeus kitu mah braduana ngamiang nuren bedog gagah pisan. Kawas-kawas rek miang kapang perangan. Kabar liar geus lu. Ai sia aku bonge. Ka mana liar aina? Kudu punggu tujuanana tuh. Ngara tegap lah, dah hari neangan guru lah, atau adek neangan hakanun heula. Ceuk Wirapati nanya baru jeung leumpang. Nicilik nuturkeun we sabab kala Surya leumpang ti heula. Neangan hakanun mah gampang Syawira. Mending oge urang indit ka Gunung Sambung. Maksud? Didinya aya jago nu katelah Panji Ruyung. Panji Ruyung. Boga murid hiji ngaranna teh Gagak Bodas. Dimana-mana di Gagak mah hideung. Ai sia pokona mangaran mah Gagak Bodas we. Hideung aing jaho manuk Gagak mah hideung kabege. Ngan imah ngaran jelema katelahna Gagak Bodas. Ai kitu. Beja nama gagah cenah euy. Jeung luhur kasaktianana. Tah urang teh perlu ku elmuna eta si Gagak Bodas. Bodas pikeun ninggan Singajaya jeung urang Cibeni. Itu cek pamikir dewekna cek pamikir selain kumaha. Cek kala Surya tegas. Manehna leuwih loba pangalamanana. Mina ngadenge beja ti batur minaan jago-jago anu ngancik di Gunung Sambung. Ayulah. Tapi memang dewek satuju pisan lamun kadinya mah. Dewek oge geus ngadenge ngeunaan hiji jago nu aya ditu. Sugan jeung sugan we kamparengkeun banda ilmu aneta itu. Aya di sate Panji Ruyung. Bejana mah bisa mancala putra mancala putri. Sate nya Panji Ruyung bisa ngarubah wujud jadi satu galak. Teuing nya jeung nama. Dah. Nya kitu euy. Nu mata kabita aing. Keur nying sieunnan musuh ngarah teu kudu capek gelut. Tujuanana terus ngobrol sepanjang jalan. Tujuanana rek ngajug-jug ka Gunung Sambung anu kacida pisan jauhna. Malahan mah lamun dilempengkeun mah bakal ngaliwatan Kalang Sambung anu dicingan kumurkana teh. Kasugri para wargi dina waktu anu sarua
lebakeun perjalanan eta dua jalma ayang leumpang sorangan bangsase. Malahan mah bari jenazah teret ka kenca jeung ka katuhu kawas-kawas ayang beteangan. Saha eta jalma? Oreng si mana horeng murkana teh. Anu harita atuh tilemur Cibendi langsung muru ka eta jalan geus aya di eta tempat. Tereh tepi ka guruna ngatana ka Gunung Kalayar. Beuki lila beuki deukeut jeung duaan. Lantaran nuju muru hiji parapatan anu aya hareupeun eta jalma. Tungtungna jog anjog di parapatan, reg kiluan eureun. Itu ieu si Pelong pada ngarasa kaget. Aturan baraya, bade kamarana ieu teh juga nu radosuh pisan. Cek Murkana nanya leuwih ti heula. Panon nurut red ka Wirapati, red ka Kalasurya. Pok Wirapati harita ngajawab bari jeung toleh nutup kawas-kawas nu hayang sirik pisan. Bener. Kuring teh duaan rusuh. Siapa barek muru ka di tempat anu kasida jauhna. Sajeun, rek ka mana deui? Jika nu tumaninah pisan. Kuring mah Murkana. Murkana di mana? Asrama di Kalang Sawung. Maksud? Rek tajujug ka Gunung Kalayar. Aya perlu kadinya. Lu bisa derek ka mana atuh? Jeung saha ngaran? Murkana malik nanya cakakak Wirapati seuri. Hatena ngerasa reug asa aya batur ngobrol meureunang. Ya, hei, Mur. Bari diukah ngobrol ieu ngarasa ose. Tah ngeunakeun dewek. Wirapati ai ieu sobat dewek ngaranna Kalasurya ieu. Ya udah duk. Cek Wirapati ngajak sasalaman. Itu deui Kalasurya. Bukdek dariuk dina jukut hanapeun tangkalahanta. Nuhun deui kenalkeun tuh. Muga-muga we sing nambahan baraya jeung kababuhan. Bener gitu. Muga-muga we sing laksana jadi baraya pieu ka ieu nya. Urang luan teh kajungtung ka Gunung Sambung. Anu pernah nakiduleun ieu gunung. Sarta kacida jauhna jang. Jika nama pidatangkeun ka ditu teh engke pas sore atawa peuting ba. Ngeun, kaperluan kuring belah teh kudu nyaho. Saban moal aya gunana keur anjeun mah. Ayeuna mah mending gerak dongengkeun terangkeun pamaksudan anjeun. Narik naon losos ka Gunung Kalayar teh. Nah boga baraya atawa kumaha? Sabab lamun anjeun percaya mah kuring duaan ge urang dinya. Ceuk Wirapati bangun penasaran. Hayang nyaho kana maksud jeung tujuan Murkana. Ali Kalasurya ngan ukur ngabandungan we. Tapi bari jeung ngetenan kaayaan Murkana. Sanes teh naha laras eta teh mamaksadan teh. Nuhun atuh urang Gunung Kalayar mah. Tangtu we bisa nulungan ka sungkuring. Naha nya jadi itu teh aya jago kahot. Kuring teh aya perlu ka anjeunna rek minta tulung. Cek Murkana nanya deui. Can wakang ngabejakeun niat tusanyana. Bener yang. Di ditu aya jago kahot. Tapi ulah loba cinta tanya di dieu ye. Gerak kopok kae bejakeun pamaksudan ujang sanyana. Nah rek naon ngaburu kadinya. Kieu gerai teh. Kuring teh boga kasusah lantaran cicing jeung musuh nu kungsi nalukeun bapa kuring. Malahan mah bapa kuring mautna ge ku musuh. Ku eta musuh. Tah kulantaran kitu kuring teh asa nunggeus hirup teh teu boga balad. Rek ngalawan kekuatan. Sabab dulur oge kalakadar bilu ka musuh. Seterusna kuring teh ras inget kana omongan bapa jenatna yen boga sobat nu cicing di Gunung Kalayar. Hiji jago anu kasohor. Tapi kuring teh poho deui ngaranna ieu teh. Jeung can kungsi wawu deui jeung anjeunna oge. Cik atuh kuring tulungan sugan jeung slogan we. Anjeun waan nyaho ka eta jago. Nah saha jenenganana? Di mana lebah-lebahna? Kuring teh deuk nepungan ka anjeunna lamun perlu marek guguru. Sabab hayang boga ilmu nu cukup maksudna mah pikeun ngaburak-barik musuh. Tah kitu maksud teh.
Wirapati barang ngadenge atuh keterangan Timur Kana. Wirapati nya kitu di kala surya unggut-unggutan. Terus selih bari jeung sedikit cepan. Teu ku sirapok Wirapati harita. Tujuan anjeun ka arti keun kena urang jawab. Ayeuna mah kuring teh hayang nyaho leuwih jero dina urusan nalakon anjeun. Nya kumaha nu sanyana naon sababna nepikeun ka boga tujuan kitu? Ieu lalakonna teh besok bangungan barabat Murkana ngadongengkeun nasib Kiduanapati alias bapana. Nu maot alatan nu belut atawa tarung jeung musuh. Sarta paguron anu sijingan ngade jabal ku musuh. Dibejakeun kabeh didongengkeun kabeh. Maksudna ngarah kahartieun ku Wirapati jeung Kalasurya. Atuh puguh we. Barang Cibendi disebut-sebut duanana jadi kaget. Kamusuh-musuhna aya andi Cibendi. Jerojoy aya niat arek ngolo-ngolo atawa ngabobodo ka Murkana. Sangkan ngahiji jeung maranehna pikeun nambahan kakuatan cenah. Sakitu dongengna teh. Nu mata kuring teh perlu balad. Urang mah geus heuli. Karunya teh gramu kitu mah perlu dibantu atuh. Sabab jelas anjeun teh dihina jeung dicacampa kudu ngaran si Purwa. Ayeuna mah kieu ya. Kuring teh bisa bantuan kana kasusahan ieu, tapi kuring boga niat anu hade. Niat naon? Jangekeun heula tuh. Rek kabantu kana kasusahan anjeun. Tapi anjeun kudu janji, daek jeung kuring. Kumaha sanggup atawa daek atuh. Pokona mah sanggup we. Nama kejeng hiji atuh waya. Tapi kumaha carana ieu jeung ngadeui kumaha kayaan di Gunung Kalayar atuh. Murkana marah main bakat kubunga. Sababnya eta anu diharepkeunana ge. Ya. Mereka jago-jago dua di Gunung Kalayar. Ngaranna teh Singajaya. Tapi ada mah geus eueuh. Nu aya tinggal murid-muridna we. Kabeh oge ilmuna sahana beuring. Oh kitu. Ya. Lamun anjeun bener-bener hayang ngulik pangarti, ngala pangabisa, leuwih hade milu jeung kuring duaan. Sabab ayeuna teh rek ngajugjug hiji jago anu wih kahot. Ngaranna teh Panji Ruyung, anu cicing di Gunung Sambung. Tangtu di ditu mah leuwih luhur ilmuna. Sabab dina dangat ieu mah manehna nuker kasohor. Tah kitu jig. Are kumaha? Syukur pisan wen, hayu. Ari diajakan mah. Tapi kuring mah muawa ka terus ngamukin ditu. Maksud? Ya paling bisa minggu atau ada minggu we. Saya terusnya marek balik heula ka Karang Sawung. Bisa dicuriga ku batur. Terus saterusna mun lamun geus wawuh jeung Panji Ruyung kuring rek datang deui. Lamun aya kasebetan hade anjeun duaan mah pek we sing bener-bener ngalap ilmu sing nepikeun ka jucung ngarah kuring aya salindunganeun. Bae kitu ge. Keun ke urang bebeja ka gurunya. Iwan mana? Urang biang. Ulah terus ka Gunung Kalayar. Cuma moal hasil. Cik Wirapati berjeng terus nangtung. Hatena bungah menang balad saurang-urangen. Ya hayu atuh mumpung sukene di. Nya sanggeus pahut pasini. Beral tiluan miang deui. Ayeuna mah jadi satujuan pada ngajugjug ka Gunung Sambung. Channel Berkas Segara. Panji Ruyung. Channel asli Muka sohor jago kahot tanpa tanding.
para wargi, urang jojo ringkesna lalampahan Wirapati mukana katut Kalasurya. Urang kocapkeun geus terapi weh kanu dijujug. Harita teh geus aya di hiji palataran anu pinuh ku pepelakan. Sarta dipager ku awi kira-kira satangtung jalma. Di tengah kebon aya imah jangkung leutik nama eta imah teh tapi camperenik estu nepi ka betaheun. Reg nuturuan teh eureun. Teu wani gagabah asup ka jero teh palataran teh. Ka jero palataran sabab dipager jangkung. Keur kitu pro Kalasurya harita. Kumaha ieu teh? Supaya aman jeung teu matak curiga. Nah harek ka jero heula saurang atawa uluk salam sintarik sabab dilawan teu aya anu ngajaga. Tah, dari urang kudu hati-hati bisi disangka musuh ku pribumi. Cek Kalasurya bari jeung leuteur ka Wirapati anu keur ngahurung ngungkir. Dah, lubaya aman. Mane duaan ngadaguan di dieu keun. Dewe karek asup nepungan pribumi sugan keur aya di imah. Itu ge suga moana naon deui. Moal. Yung atuh jero. Kade sing sopan jeung hati-hati euy. Sabab di tempat bacur mah ulah gagabah. Kalasurya ge satujieun. Nya sanggeus kitu mah Wirapati teu manukir. Langsung geblus asup ka eta pelataran. Bari jeung tetep waspada tur iatna bisi aya nu ngabongohan. Sarengkeun Kalasurya jeung batur nu anyar nu tetelah murkana ngadaguan sisi pelataran. Bari jeung nempok ka palebah imah teh. Tunda murkana jeung Kalasurya. Ayeuna urang Bandungan nalampahan Wirapati. Harita teh kalawan coba mikir barang keur tenang lempang. Siap. Aya barang bodas ngapurana ngerepet kana dada Wirapati. Puguh mata keluas. Sieun luncat ka geger kepos. Eta barang teh milapas ka tukang. Set. Kana tangkat jauh menikir ka parat semeterahna. Horeng 3 peso matak paur. Jadwal teh weh. Dibagiakeun aing. Tapi kudu sabar sabab aing aya kahayangkeun bae. Nguji meureun mentak kitu ge. Cik gerentos ninghat teh Wirapati bari jeung terus maju deui. Kewaspadaan leuwih ditingkatkeun. Bisi aya nu leuwih ti kitu. Tetela teh nyahan. Kakara oge tilu lengkah nuru imah. Geus dipapag deui ku barang anu matak bahaya. Ayeuna mah tuduh pasar nyemprung muru kana awak Wirapati. 3 luhur 2 di tengah 3 di handap 2. Sakujur awak Wirapati diancam bahaya. Atuh puguh mending ngalanyak Wirapati teh. Kalawan teu sadar. Jelung Wirapati luncat leuwih tarik ka gigir bari jeung terus ngagorentekeun awak teh. Gila ka tangkal gedang. Borobot, bro. Tangkal gedang humuh ka tubruk ku Wirapati. Rek ka tukang tuduh pasar geus nyerepet rek nancem. Nancem dina tanu. Wirapati ratu gajantung. Beungeut sepak koneas. Can jejeg pangacianana cakakak anu seuli. Sorana ngagerem handaruan. Mata keung jeung geuman. Cenah. Sorana jiga aya di mana-mana. Estune mata klieur ngadengekeunana ge. Wirapati oge rutret ka kenca jeung ka katuhu. Tapi anu katempo eueuh kita tangkalan jeung imah. Seharusnya tadi teh rek naon kituan ka aing. Ceuk geus hate Wirapati bari jeung ngarapar. Ngalapar rada teueung ngadenge kitu mah. Tapi teu kapok dah ceuk pikirna moal naon. Sabab maneh teu boga niat jahat. Datang kadinya teh arek ku guru. Hayang nambahan ilmu panemu jampe pamake. Nya harita keneh Wirapati leumpang deui. Ngadeuketan ka eta imah. Tetela aman eueuh nu nyerang deui. Ngan barang jo karepun imah. Wirapati beli calangap sungutna bari jeung tisik nangihan maneh. Di dinya aya maung keur cumagu bari jeung maung teh melong. Ka manehna are buntut ku pakepot estu nu pikagilaeun. Silung Wirapati luncat ka tukang.
Arek ngomong telah balak-bak. Gumpat sa tekar tenaga. Tapi sial. Allah! Sidak nengadahan buah anu doyong. Gebru atuh. Harita Wirapati rubuh berijing gegerungan. Terus sapantaran berijing jurung kunung arek udang deui. Kalawan teh kanyahoan hareupeun geus aya maung. Nangerengeh mata kukurayeun, mata paur. Matana molotot sebuhurung atuh puguh Wirapati teu ngayak-yak bakat kusieun. Wirapati ngomong balak-bak dihanap nuluh ngarebong sumur calawak teu sorakan panon molotot awakna kidung gur atuh eta maung teh ngagaur alias disada terus keteyap ngadeuketan ka Wirapati ngegel kana leungeun cag para pamirsa carita lantunan kumaha lajengan insyaallah ini dilamba mau satu racaran sarua urang sami-sami Bandungan di bagian anu ke-28. Kadahela ka para baraya anu bade ngiringan acara Taruh Cingkuring panuhun. Ketik Taruh Cingkuring ku tulisan anu gelade. Tunuhun kumaha 200 mana dikantung.